ulah sok puja beja komo masang status dina WA, dina Facebook, dina Instagram, pokoknya masalah dunia apa lain kurang teh terbisul ulah nya ayo nepikeun katarak bunga can bisa nepi mah tuh minimal ulah karas. No sabab ya pada hakikatna diberi gering ku Allah teh kanyaanya Allah teh sia teh moal kuat di neraka teh moal. Jadi pan kieu aya jelema gering sapoe eta ngapus dosa sataun eta. Sataun eta. Urulu. Jadi lamun misalna gering ya gering seret urang teh gering eta teh dosa teh murah banget marurakeun teh murah teh. Lamun sabar namun ngaras ulama nya moal murah dosa angger nambahan ku sabab teu ieu penyakit teh cager-cager beuki 2 kali. Tapi kade ulah sabar teh kieu itu berobat rek nampi abi masalah kita urang mah berobat semaksimal mungkin ya berobat itu minimal ulah ngaras ulah nampi ya syukur-syukur lamun misalnya kayak urang semakin dewasa dina rohani urang ketika diberi gering teh kan bahasana kita mah kieu nah kita mah geringna para aulia itu adalah lebaran jang manehanana. Urang lamun lebaran Idul Fitri sok barungah teh. Bunganya baju aralusnya bener teh. Walaupun can kabayar oge. Nya. Euy. Naon sareuri? Bayar. Euy. Nya dahareun loba nya bener teu bunga geus puasa eta dahar teu bebas urus silaturahim ka mana-mana urang ya jalan-jalan Idul Fitri lah asa teh Idul Fitri mah asa teh kabeh barung ada kabeh barung bunga Idul Fitri jadi bunga we lebaran gitu kan tah lamun jelema-jelema ahlina alo deuk kecing alo ye dibere deung teh jiga manggil lebaran kitu tah bunga teh urang maning dibere gering teh teu kalah kabunga kalah rusing pusing nu aya berarti jauh kene siapa jeung Allahna gitu we geus titip we kudu seset teuing nya bener teh kan tadi ahli-ahli Allah mah lamun dibere gering teh bunga urang dibere gering teh ngarasula ngejauh kene jeung Allah gitu we kesel aya masih gering nah gitu ka dokter tara kesel nya jelema teh kunaon nya jelema dioperasi apa nyeri lem beres operasi teh we ya beres operasi nyeri tara kesel aing kesel lah dioperasi ke dokter nyeri aing deuk kieu teh ka dokter kamu kana sabab urang mikir dokter ngoperasi urang karuksak kana badan urang teh yang kesehatan urang jadi tah ambek ka dokter karima ya kumaha bedah dirusak urang ya enggak nyeri teu kunaon naon penting abdi sehat ya beda kalau geus teh beugering wae sok nah Gusti ame beak dosana enggak bisa gitu pasti ada abdi gering ame sehat dosana ame ka surga ngarasula mah itu logika biasa teuing nya jadi kumaha bunga moal enggak jadi ya setting minimal kieu ya lamun keur nyeuntut teh mah siri we teh siri deutra jadi batur teh apaleun siri we kunaon hanteu bunga we karena ari-ari hate masih kana makan-makan yang penting wajah ulah katinggalan makan happy we terus minimal teh heula we ditanya ke batur teu kunaona hijing we gitu Jokowan
Ya minimal gitu. Jadi lamun gerik teh batur teh teu apaleun. Eta. Jadi jelema hebat teh ya jelema hebat. Jelema hebat teh jelema anu boga kasusah tapi batur teu apal mah kasusah eta jelema hebat. Jago eta bener. Dan lo badangan jelema keur susah ngeluh ka mana-mana. Aing teh nya geus teu boga duit, nyobain pasti ngeluh kabeh. Jeung ngeluh ka jelema ge pasti we natatis aya. Jelema hebat mah masalah sakumaha lobana lieur kieu tapi batur ningali ka urang teh jiga dukung mah gaya ngarok we kieu kadang ngarokna beri ngajukna kieu urang desa ieu lo udah cicingnya teh ngomong kieu nya mah pusing sirah mah aing mah udah kieu tapi bisa nyebut ke eta wah eta jelema hebat begitu kan. Jadi urang ngaloba utang tapi nyangka batakan loba duit eta paling hebat begitu eta jagoan kan gitu teh ya rata kan orang numpang jelema hanya berarti itu cangkeng geus 3 poe urang itu urang mau nggak diomongkan itu Allah gitunya ya, jadi ayeuna musim kering puasa mulanya cuaca yang mudah-mudahan sih di non bahasa Tamang. paling utama diangkat dosana oleh tanya diangkat dosana keduanya sih bisa jadi biasa diberi melalui buat akhir bicara bukan kalau tanah dicabut jadi lulus wajahnya asalna juga dia cabut jadi biasa namun kesehatan kan dibalikkan tanah dibalikkan wajahnya dosa nama dibalikkan itu dalam sabar entah sekali kalau nyebutkan minta doa kan jangan beri nya kalau beri balik keritanya dia benar beri teh datangkan dia sedang mau doakan abinya itu ya kita sebenarnya begitu dah iya teman maka pikirnya aku ya gering masih baru lah nggak saya sebulan doakan apinya oh iya bakal ada sebenarnya gitu nya memang posisinya kan terboga dosa benar tuh dosanya kena cabut lamun jelema terboga dosa doa langsung dijabah maka kalau gering teh eta doana tapi bakal lawan aneh oke kata tidak bisa kalau minta doa ke aing udah doakan paling gitu udah nanti yang minimal anu ngaji di dia orang ngaji ya misalnya contoh ya contoh geringnya bung apa contoh bung mudah mengering kayak apa contoh si ante gering masih kene untuk ngaji apa keterangan datang ya kemarin malam minggu ngaji mana geringnya doakan apinya gitu memang kudu gitu kan yang mudah-mudahan sehingga sehat jadi seperti biasa nah gitu mudah-mudahan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.